Mak, mak, Aduh, Neng. mak, Ayo sih. mak. Ini Makan, kantona dikunci. Sawah sugan. Aing mah kemana nya? Mak, mak. Lalaunan atuh itu budak nih. Kemana sih nya? Mam ya. Oh, udah. Mamnya, Neng. Mana icing lah di dia nya? Kemana? Urang rek neangan heula ka Bu Haji. Tong lila-lilang ke budak yang nyusu. Moal. Icingnya, neng icing heula jeung ayahnya. Heeh. Icingnya gelis. Icing tungguan. Heeh, buset deh ah. Kemana sih nya? Mau udah teh ah. Bentar ya Neng ya. Cari emak dulu. Oke. Mamam. Bu Haji. Bu Haji. Araya eueuh si Bu Haji. Sendalna mah eueuh da. Kemana sih nya? Masalah ngaladog da Bu Haji mah. Aduh. Bu Haji. Kemana sih dengan Ma Oda? Aduh. Kasih is gitunya. Oh itu ah. Waktu tamasya gembira ria, pulang-pulangku berbadan dua. Ngomong-ngomong po ieu meni kuat cerah banget meni panas banget. Yang anu seger-seger apa nyeblak wae kitu nya. Hayang seblak. Panas-panas gimana nyeblak cigana seger meureun. Nyeblak di bedeti biasana enak tadi dinya. Mi jebeuna oge enak di dinya mah. Tapi sorangan wae si Amel ka mana nya? Ayo. Napa mau odah teh yuk. Iya, iya urang. Mana ka mana wae? Aya wae, urang kan ayeuna mah geus pindah ka perumahan. Oh, di perumahan ayeuna. Mending geus lila tara amprok. Anak mana sehat? Alhamdulillah geus gede ayeuna jeung bapana di imah. Oh, ayeuna mah bahagia mah rumah tangga teh. Bahagia, salaki urang bager. Oh, ayeuna neangan mah odah. Heeh, mereka mah odah. Ngadenge gosip pa maneh teu ngaku oge lain ka mah odah ayeuna. Ah, cek sawae, mana bisa wae. Gosip. Ulah sok kadengekeun omongan batur, ayo. Urang mah sebagai anak masih kena ngaku. Tapi ayeuna maneh keur neangan mah odah. Heeh. Ya di imahna. Di imahna? Heeh. Eueuh pugu ah. Urang teu nempo apa ieu mah. Mana sih nya ayo. Bu Haji biasana sok ngaleut aja Bu Haji. Bu Haji eueuh ah. Heuh nya ngarang ngomong sia, ni kuat bager-bager teuing eta Bu Haji ka indung maneh. Lamun eueuh Bu Haji mah meureun balangsak indung maneh. Ya heueuh sih. Makanya kudu berterima kasih ka Bu Haji. Ya sugan ayeuna aya di Bu Haji mah geus neangan. Eueuh nggot. Eueuh. Ya coba aku tuh ka tempat lain ka sawah. Ka sawah sih aya teu. Tapi sawah ayeuna keur barareuka moal mangkat ke sawah mah. Bareuka kos gitu mah. Kunaon ye? Mana berdosanya? Maka mana sih nya? Ya coba teangan. Geus wana ka ditu nya rek diangap. Heeh. Ayo. Tong ceurik. Karasa meureun ayeuna mah kolot teh. Entah ka kolot mah ulah kitu. Ujeuheun urang mah teu boga kolot. Urang nu teu boga kolot ge kieu balangsak wae. Nah teu manggih cai teuing ah. Ini gini panas ki sinarieun nya. Biasana mah ieu geus barapoe teu ka siram-siram.
boroning ketangkalan jelema oge itu manggih cai mah gersang. Karunya iya tadi siraman mah menghese pepelakan caina eueuh geus teu usum hujan na mah anjona eueuh pae teh itu boga lalaki kieu deui boga lalaki musingkeun. Cuaca teh nya panas-panas teuing, nya hujan-hujan wae. Mending umat manusia teh eueuh heueuh nya benerna Teu mah beungeut geuneuk aing lelempangan, nya leuwih geuneuk meureunnan. Kamana sih? Bella. Pasti maneh kerjain urang deui. Geus nah hayu, urang teh capek yu. Urang teh boga masalah jeung jelema teh. Teu mah peujeut urang teh loba hutangna, ayeuna maneh nyeleuy masalah. Urang ge menta hampura, Bella. Maneh mah kamari ngomong wae menta hampura tapi maneh malah ngaracun. Urang geus percaya ka omongan maneh teh yuk, maneh mah gede wadul. Ya geus ayeuna mah kita janji. Ya. Segala janji kamari ge maneh meulikeun es, mere kue, tapi mana maneh malah nek maehan urang hayo. Tapi urang mah bener kan meulikeun es. Bener teu? Tapi geuning beungeut urang ateul, awak urang hayo ku maneh dikerjai. Emang eta mah urang minta maaf nya eta mah salah urang gitu karena urang balas dendam teh tah anu keur kamari di warung Bideti urang mah teu apal. Cenah maneh mules wae. Urang teh ngasupan eta kadinya si Ece malah mereka urang salah. Tuh salah saha. Berarti eta senjata makan tua. Ya urang mah lamun maneh ngabales urang mah ngabales deui, urang mah embung. Maneh mah soalnya gede bohong, kamari geus minta hampura meulikeun kue tapi ngulangi deui. Embung urang mah mungkos kitu. Bella urang mah mau babaturan jeung maneh teh kitu yuk. Ayeuna mah seuling hampura nya Bel. Soalnya ayeuna teh bulan puasa 2 minggu deui. Maneh mah jeung si Iem ge kitu pasti wae. Urang tadi amprot jeung si Iem. Nyaho teh si Iem ayeuna keur neangan indungna. Doraka da kamari ge cenah si Ahmad salakina dipecat. Oh geus dipecat. Dipecat doraka ka indungna kitu tah ka Maoda ge teu ngabejaan maneh nama. Oh mentak ayeuna teh rek minta hampura mun minta hampura da duitan si keur neangan wae. Maoda da tadi teh. Maoda kamari leweh wae. Ayeuna mah kita bestian yuk. Tapi janji yuk. Janji. Ayeuna kan tere bulan puasa janji. Tapi mana lamun geus janji urang tanggung jeung urang nya. Mana ka mana? Urang rek nyeblak. Nyeblak pisan. Di Bideti. Urang boga duit, urang mau ka mana-mana jeung deui panas banget cuacana. Panas banget ya. Apa narik bulan puasa emang kos kieu. Mana tadi jeung si Iem ngomong naon cenah? Henteu teu ngomongna naon. Mawa anak sigana balik deui curang. Henteu teu mawa anak manehna sorangan da. Udah curik sia. Ya curik lah salaki lagi dipecat meureunnya. Ngomong di Perum padahal mah cicing di nu kitu-kitu kene cek urang mah geus tong nyesel meureunnan Bel. Nyesel geuleuh ka kolot maneh. Nya ngomong-ngomong urang rek nyeblak heula nya. Heeh jig. Maneh moal milu? Moal urang teh boga duit. Nya geus nya. Nam ka ditu. Tapi aing mah asa ragu si Ayu minta hampura ka aing teh ngajakan nyeblak jeung aing kete aing. Moal salah aing dipodaran deui ditipu deui. Mata ka aing mah embung aing mah moal katipu ku si Ayu aing mah. Capek gini nya, aduh. Coba panas banget. Geus apanya? Caina ge eueuh deui. Teh Is, keur naon? Keur nyiram. Teh Is, nu Maoda teh si Narian mana neangan Maoda ya naon? Urang kangen ka Maoda, hayang amprok. Maoda nyaho ka mana ieu mah ieu nama orang kita ramanggihan ya karunya tetega jeung sing nanyakeun di mana si Iem, di mana si Iem. Ka mana si Teh Is? Bu Haji arareueuh ka mana si Bu Haji? Mana karak ingetnya ka indung, pedah keur balangsak sugan teu boga duit. Nya lain kitu, nya hayang amprok we. Terus si Wardah ka mana ya? Nya aya di imah. Teh Is ka mana sih Maoda Teh Is? Teu nyaho tanyakeun ka Bu Haji, Bu Haji arareueuh. Jeung Bu Haji we. Paling ge ai kleh kieu mah ka sawah ya. Pira ku ka sawah pare galalede aya mah geus barareuka moal manta ka sawah. Sugan neangan tutut neangan naon beureun jeung deungeun sangu maneh teh. Emang Teh Is teu amprok. Tuh orang tada ka ditu tara mau ada Bu Haji anu sok jeung Maoda wae mah. Yang geus atuh
Urang rek neangan deui ka ditu. Iya, urang mah ngelingan ka mane, ulah kitu ka kolot ya. Beja. Malah ceramah batur nanyakeun Mang Odah. Oh, nya urang mah ceramah ge pi benereun ya, mane teh tebang kolot sabeula, karunya. Ya orang yang ngarti lain budak teh hidang. Nya lain kitu ya, maeng mah karunya kasia ya. Budak teh di tepelingan kuno kolot kos kitu. Ih, anjis da. Sinarieun si Im yang Mang Odahnya. Panggeus eling ta budak teh. Eling apa balangsak ayeuna mah. Tapi aya gosip anyar ya ka Bu Haji ah. Mana kan ngampur ka Bu Haji teh nya. Lah ka Bu Haji, cenah ember mah dikit. Seger banget. Mani beak. Ngeunah banget lah seblak bideti teh. Pokoknya sebeuh-sebeuhkeun heula. 2 minggu deui rek puasa. Naon deui nya jajan naon deui nya? Ini jajanan kerbudak iya. Baheula hayang jajan nu kitu meni buat harese soalnya mama orang teu boga duit. Meni corencang geuning bideti teh. Lamun geus nyeblak teh kudu yang ngemil. Seger sih, lada banget. Ayo, mana keur naon yu? Amel. Ieu jajanan orang keleutik sih yu. Meuli naha? Teu boga duit yu. Yuk. Mereka mana wae sih? Aya wae. Eueuhan seblak, hayang seblak teh pesen nah. Mau Eke modeling wae. Geus teh dahar. Mereka mana sih? Ka mana wae? Eke kemarin mah sibuk. Ada calek ta Eke. Balik deui jeung si Burhan. Hiburan burung hantu biasa mainnya mah butuh dutrek pasti balik deui. Mane mah bulak-balik wae geuning. Bulak-balik belakang wae si Burhan mah padahal mainnya bogohan. Awewe sudah cigana mah manehna duitna geus bea. Tapi enak mainnya geus balik deui cenah ngadenge mah mangkat. Eta teh. Ka Kalimantan. Alah, ayeuna mah dipalagar Bu Haji oge. Nih hese rek asupna ge kumaha asupna ieu? Bu Haji aya we nya? Bu Haji. Dikunci jiga nama pantona da. Mana nya? Liar apa? Biasana lamun liar mah jalan ka hareupeun imah urang da tadi eueuh teu manggih. Bu Haji. Oh, ieu mah eueuh. Mana sih nya? Panas tengah hari ereng-erengan kieu ngider wae teh jelema teh. Nyawa apa ya gosip terkini. Ngomong-ngomong jadi oge Bu Haji nya. Di pager. Hebat emang moal ele si Bu Haji mah. Kayak bae sore sugan nya ka dieu deui nya. Bu Haji. Bener eueuh geus ah. Ieu seblak bara duit sih di Cideti 15.000. Mani mahal di ditu mah ditotoang cuman 6.000 ngonah deui oge. Ngapa ieu mah seblak prasmanan? Mending nyen seblak sendiri ngonah. Teu ngonah atuh sorangan mah. Meuli kurupukna setengah kintal. Yo Amel dengekeun nya. Ayeuna kan tere bulan puasa kudu disebut-sebutkeun dahar. Heeh da maneh arek metong. Nya arek puasa masa arek metong. Kinta ieu mah. Oh maneh tara puasanya.
Ya kadang-kadang si soalnya sok poho sahur teh eke mah terus sok datang bulan teh eke mah Pira kumane kan lalaki amen. lalaki ge da sarua emberan Bijil bulanna di mana? amit-amit Ka beakeun tah. geus beak capung Panasonic banget Emberan. Ya emang gila menarik terek ka bulan puasa sok panas. jadi Moal galaknya ge aya hujan-hujan nih kedeung deui mah. cigana mah itu cobaan Emberan. panas banget sih nya Ngajemput ke mana sih? Haji Abraham. Ih, ya Allah. Ditungguan teh mani lila banget. Mani geus garing ya euy di dieu dah. Lambreta dijemput teh. Ya Allah, di jalan teh kapanggilna si Eis wae. Mami Iis. Bukan ngaladok sih si Eis mah. Heuh. Ningali Sabu Hajin tuh. Henteu. Kemana sih? Gue tak apa di mana coba ge. Ya euy di dieu penungguan sesuatu. Kemana sih nya Bu Haji nya ngagorolong? Kemana? Pan ngagorong. Kemana tuh di imah coba ge di jalan. Biasanya mah lewat jalan depan rumah Iis. Eta kemana sih biasanya suka lewat dah. Sok amprok euy ge. Teuing ku ayeuna mah decan amprok-amprok eueuh wujud etana. Apakah si Asepnya? Si Asep udah jauh. Tumben nanyain Bu Haji, ada apa sih? Iya, aya gosip terbaru. Gosip naon? Kasih tahu nggak ya? Kepo orang nanya pun Bu Haji. Jadi kepo maksimal gini ya, bisa kecmal. Si Iem tadi ayah. Kenapa sih si Iem? Nyakeun Ma Oda. Justru kan Bu Haji makan jeung Ma Oda wae. Kan euis nempo Bu Haji. Henteu penampakanna tapi tadi ge. Kalau ieu mah ngagosip teh ditunda heula, di cancel heula. Lu arek ka mana sih? Arek nyangu euis Ya. Ya udah, kada sing dibawa culiknya. Gusti nya pugu arek diculik ieu ku garang-garang aku. Haji Abraham ka mana sih? Lompatna tidak ditungguan teu datang-datang. Pantes ngarengek wae budak teh. Yang sare. Indungna deh, yang ini udah kemana meureun? Masalah ngaladog ieu cigana. Mangkos kitu tuh dah. Gaweanana beuki ngaladog bae. Kunaon ge rendang wae? Eta si Iem aing tadi di ditu di Imah mau dah nungguan we. Nek naon ka mau dah? Henteu tadi nama aing dikenta hampura. Ya heueuh, jelema mah kudu menta hampura ka kolot, kemudian eta mitoha indung batur. Iya perun teh. Heeh. Ulah sok ngabohong wae. Sia ngabohong wae sia nek naon sia ka mau dah. Ih bener aing dikenta hampura tadi teh. Ya heueuh ngeta hampura da ayeuna masih geus eueuh duitan digawe oge dipecat. Jadi balik deui ka mau dah. Mata kula sombong. Sanu sombong. Sombong sia mau dah yang nyoi masih ge cenah ulah cenah. Lain gitu bel, taing teh bising nyahun kos kieuna ke ngadat moal henteu Ya mantake ulah sok kaya sia. Ya tadi si Iem amprok teh cek si Ayu cenah leweh wae cenah amprok si Ayu si Iem leweh we cenah sapanjang jalan. Kunaon sih? Ya pugu eta ge neangan Ma Oda. Tadi itu teh aing jeung si Eneng teh nungguan, manehna neangan. Si Enengna cirik wae. Balik, Yang sia. balik heuh. Nah ka sawah paling mah udah mah jelema getol, ayeuna mah heueuh nya geus teu usaha mah teu digawe balik deui ka kolot. Mantap ka kolot ulah sok sombong. Amad, sia mah peujeun ka mah odah ka besan. Ka aing ge sia mah sombong boga hutang 50 ge teh inget ieu sia mah ka aing. Ayeuna ngomong nyokot perum wae cenah. Tah jual we cek aing mah manuk sia pusing-pusing teuing. Ulah bel eta sakitu-kitu ge cocokan aing eta. Nya daripada sia teu boga duit sia lalebok eueuh. Tuh dah. Aing ngomong cenah ge jauh wae le di dieu. Nya aing mah di dieu mah nya bolak-balik wae aing baheula emok we di dieu. Heeh. Sia di digi ngontraknya. Ya heuh. Sugan teh aing mah kabogaan ku sia. Amad sia teh kabohong wae geuning hirupna Aku masih tibang ladang kuli. Geus aing nek balik atuh. Si ieu melewe wae teh ang tuku sia mah odah mah moal balik wae kieu mah manehna mah ke bedug isa balik nage. Heeh. Aing mun neang ka ditu ke sini sanu. Mu aing ku ikut campur aja sineng si mah geus aing nek balik Wacana ieu. Aing mangkat ka ditu neang si Iem, ke si Eneng nungguan. Tungguan wae kitu di dieu nya.
Geus lah tungguannya di dieu lah. Kayak balik meureun nyawoni jalan balik ah. Eta ieu teh coba Bu Haji di kota aralus pisan eta. Ya mah, alhamdulillah panen teh enak mah cigana aruntung. Aruntung ayeuna mah. Coba mahal, Mak. Mahal. Oh. Ya cigana mah ah. Hanya mending mah urang mah bisa nebusan anu kamari kagadekeun teh ya. Heeh, bener Bu Haji ah ieu ngomong-ngomong. Hatur nuhun pisan Bu Haji entos ngajak mah jalan-jalan kieu. Heeh, mah daripada mikiran wae sesuatu di imah. Heeh, pugu Bu Haji, mah mikiran wae si iem. Moal mentak benar mikiran wae si iem. Belum tentu si iem mah mikiran emah. Ya heeh. Ya Ngomong-ngomong bari berengakan tuh mah. Oh Bu Haji ah. Kota Rizky di dia kakara ka dieu mama da nya jelema di imah wae Bu Haji. Eta teh mah bari nagihan teh liwat ngawawaan si cingidinya cigana ngeunaheun gitu. Dari Bu Haji mah jelema tukang liar pasti apal wae tempat-tempat anu tarariis teh. Heeh. Kuing ge ieu tah keur bobogohan jeung bapana si Asep. Oh leuh. Coba ka dieu mah. Kan gua ka dieu. Jadi inget meureuna. Apa nih dia terame teuing. Mendingnya cilak-calek saeutik kitu. Bener sih emang lagi sepi heeh. Tapi sore mah mah loba tukang dagang mah jadi ngabuburit. Kalau enggak bulan puasa Bu Haji mau atuh loba nu ngabuburit meureun di dieu nya. Aya tukang marangi ge liwat mah ka dieu. Sok aya ka dieu. Sok adon dahar bareng di dieu. Tapi ieu teh Bu Haji malamun di imah ye inget pasti kasih Wardah kasih iem. Kamari tarik disamperkeun ah kembe ambe tahu rasa Bu Haji ambe tahu diri Antep heula ambe karasa. Emang gitu rumah tangga teu pait nya Bu Haji. Karasanan geus ayeuna mah boga budak baheulaonan teh bener ge teu boga budak. Ya heueuh kembe antep. Sampai iraha ieu manehna kos kitu bertahan. Kembe alus malahnya teh. Pan manehna hayang bahagia cenah. Eueuh kolotnya ayeuna eueuh kolot coba ge bahagia mah. Nah, heeh. Ningalina ge meni disentakan wae mah. Kembe antep. Babalasna eta teh meureunan nya. Arek sampai iraha coba ge. Dari ngarah teu tega mah teu tega Bu Haji. Kudu balik ka emak malila di ieu. Nyarek baliknya mangga terbuka. Saker si ieu mah terbuka ira-ira balik oge seug wae kitu Bu Haji. Tapi kumaha mun balikna jeung si Amadna? Mun jeung si Amad. Ah ayeuna Bu Haji kieu we mah nya. Heeh, nu penting mah rumah tanggana balalanar kitu seug wae moal nemen-nemen pisan mama moal nemen-nemen teuing. Moal. Ai sarukaeuna mah. Heeh, bae antep. Mentak kitu oge meureunan nya non imah ngontrak. Imah bututnya ngomongna cenah di perumahan. Ayeuna cicingna di imah bilik. Meureunan si iem ngarimangeun meureunna. Nya Ieu mah mun misalkeun balik ya ka imah mah misalkeun baliknya. Heeh. Geus mah nyeblok di sawah uing digawe di sawah uing ka si Amad sina diajar ka sawah. Mending we ka uing boga anu ngoret, boga anu nyemprot. Ya heueuh, lamun bener teh mah lamun daekeun teh mah apal sorangan si Amad mah embung ka sawah. Ah, ke uing papaganong kok mun bener-bener balik mah. Ya heueuh. Daripada lu gaglik mendingan jadi penyawa uing. Ya heueuh hayang teh nya rumah tangga kari benerna arek ngajedog di emak oge teu nanaon seug wae. Nu penting mah gara retol gitu. Lu mah kararebluk banget. Naon kolot. Ya heeh. Ya ka mana si Amad? Tadi sina nungguan di dieu. Mana aing liar. Ah. Kemana sih Mak Oda? Ah! Mana kunaon balik sih? Kan cek urang oge cenah nungguan emak di ditu. Oh nyai seneng ceurik sih, HS meureun tuh di jero geus HS itu. Ngalah balik. Ah, ane sineng ka mana? Itu di jero HS gandeng. Ini hese banget di Borobutuhna. Terus mana yang mau udah aya gitu. Allah, atuh ka Panggi, ka mana sih nya? Aing daripada ngajedog we di ditu dipelak di Bu Haji eueuh, di si Iis eueuh, coba oge. Nanyakeun ka si Ayu eueuh.
Aing lieur dah tungtung nama. Sukan dia tuh Sukan deui aing melang. Moal ieu geus. Teu si Neng tuh ka ditu. Sendal nama eueuh geuning. Ka mana nya Bu Haji? Oh, imahna ayeuna geus di gerbang. Ka mana sih dengan Bu Haji? Salah sih. Nih ka mana sih dengan Bu Haji beneran mah odah dengan Bu Haji. Action. Nyapu gue eta aing neangan eta mah odah. Nyapu gue. Ya kayak geus ieu urang mangkat balik. Nyapugu eta keur neangan mah odah. Tadi nama jeung urang, kaditu teh eueuh mah odahna. Sieum neangan aing titah Nungguan di wae aing balik. da si Neng hayangan sare. Daripada di ditu ae cicing si Neng kuat itu disusuan-susuan acan. Ka mana sih nya mah odahnya? Geus kedengeun aja. Tadi si koplok ya. Nah, Geuningan. sa. Si